berang-berang jurik. Saduh si Sulos ya Jail. Tuh mang murah gimana tuh kopi mang? Guys ya. Yakin siapa? Oh paham kah rek musulahna ka bapana? Oh kade cina apa kan marehanana? Rumah dianggap mah budak. Budak teh. Ngalian rek ka mana? Tah kana si Ulo jeung si Adul. Diteangan ka imahna eueuh. Bikin carekan? Kumaha tuh tangga harian budak aing. Kok sok atuh juga. Mana lain ngalalap? Oh. Kang ngalalan ka sawah. Waduh. Bang, Dun. Si Sadul jeung si Sulo ka mana? Teangan we. Kunaon? Budak kuing di heuleuh ka cerita. Tadi udah orang di Jailan. Wah. Itu tuh di tengah jamu. Tengah jamu? Wah, ini Nah orang tinggal. bae mau teh kasih sabar lah. Geus hayu. Yakeun bawa poin si Erte geura. Main. Tuh mah ngaheureun we budak. Keun bae. Eta Pak RT. Budak bapana weuh. ayo wae Sadul di pulau. Yuk. Heureuyna teh kamalinaan abung ka budak leutik. Budak sito. Poe ayeuna sahareudang-hareudang teuing teh euy. Nah, sapi iseun ieu poe. Kamarana sugan. Kopi saeutik deui deh. Nyi. Juga sih, kena kali. RT. Kenal ya? Ada dia mah di. Biasa mohon. Menang naon di kemana teh? Oh, pacul hungkul. Eta sanesan duit bala kitu teh. Kira kapanena? Oh, eta teh. Ieu kopi berapa kopina euy? Itu atuh. Sok terus modal. Tapi ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana dia nu di kaluan yo video wae. Kata majikan. Yang budak? Budak teh, budak di mana? Bae lah. Jika mah kegodeg kene da pelalampahan si Toha kamari. Kumaha? Heuh eta budak mah teu bisa diwarah pisan. Teu oleh ngaheureun budak aing we main teh. Keur bae cing sabar udah emang adatna kitu meureunna. Da sakumaha mamatahan oge ai picontoheuna sastoha mah kitu geuning. Hese urang teh. Padahal sakumaha bageurna eta budak urang ngaheureun we teh ku si Suloh. Ruana sado ge Karana ge budak meureun. budak. Kolotna di salah mah da. Budak ge Kalau budak mah jauh ti kolot dah. Sakumaha deui mamatahan ge lalampahanna. Bener mah. Eta Anger we. Ketak dah kumaha nya. Kadang geus bosen gitu ngomong wae oge kitu-kitu deui mah. Geus mata kurang matong sarwana we. Wah, udah bisa. Punten atuh ya. Penyate tumul atau apal atuh? Babengopang sakitu. Ane ge disebut tunggu ka mana? Nyampuran barudak. Coba tuh. Tuh, tempo budak ayeuna mah da Lonos. salonos we. Jiga ucing sugan mah. Kang sampun teh kamu ya, tempo urang mau tadi. Kemot. Yo, Nah, sorangan wae. kelak. Nah, teh mah kita mau ke mana? Mau buru atuh ayu. Kenaon sih? Ngajak perang. Sorangan wae, astagfirullah, lain si anjir. Hai urang ulin. Ka mana? Ulin wae ka ditu. Lain ngajak perang, nah sorangan wae nanya. Oh, si katanya ngajak perang. Pipi dicemong-cemong. Pakai iyo. Oh, eta nanaonna pipi gitu-gitu. Kan iyo. Nang teh Perang. perang. Geus si boga salah buru kayak urang ulin. Ayo atuh.
Oh, ngawak awi yang memprotokan ya. Nanti orang tadi dinya horian kemo. Mangga. Gat gaca. Jauh amur bon teh asa. Aduh, apa bawa ayo bawa. Sama sih. Hai. Mangok sia. Tempo, aduh, apa budak? Kau jadi kabawa gel. Aduh. Aya we teh omongan eta budak teh. Ayo teh teh. Ka mana? Tadi mah lo pakai urusan. Heeh. Kamana tuh indung budak serangan wae? Teuing ka mana nya eta digoroan ge eueuh wae. Ah, Ayo nya. yuk, kade jalan. Ka mana? Dia nyen kopi ya. Aduh. Nih, Mon. Listrik berapa panjang? Tacan. Tuh. Di CF dulunya. Ya. Kunaon mana cemong gitu? Tadi kira malihin, orang teh ngajak nanya, nah sorangan. Yo, dek peperangan gitu. Pak. Kekebean teh. Kemon, mana ka urang? Ngomong isi kemon. Moy Bang Arit, lihat wae budak teh. Oh, apa ya, Pak? Kalau mungkin. Yo. Saya tuh manginin, hayu kemon udah ulin. Moy. Bantuan pohon. Siapa? Mana, Pak? Yuk. Tuh menang ulin. Mana? Cuk deui ulin. Hayu. Duh lah. Ah, iya kalau mah. Wah, atuh eta mah jangan wadong. Anak karep wae. Digeuteng euy. Naon yang dahar? Pengen awak mana bae ya. Podok lah. Ayo daging teh. Gacang kurelong. Oh, ngos. Korelong ah. Jadi fungsi kababayang dia nyawa. Ah. Oh. Ome. Yap. Lain atuh. Lain. Kejang naon? Yang gagang na. Ieu kita. Kenyangan awi. Kenyangan awinya. Tah geuning sitoha. Mana kamari kurang geus teang gede eueuh. Wah, biasa. Anu aya naon kitu ka imah Bang? Naonnya? Ya, Bah. Awan teh si Kemod. Diheurean we ku si Uloh. Masalahna naon eta teh da kudu puguh heula Ya meureun. biasa we heureuy arocon barudak tapi kamalinaan. Teu saha eta da kudu puguh aya Eh. saksina kudu tong sok. Oke, Abah ka RT ku eta dijelaskeun. Emang budak Abah bedegong. Bedegong. Si Umul tapi Abah can percaya. Aslina, Bah. Masalah asli naon Bener, lain rek kitu nah uing mah ka dieu teh rek minta pertanggungjawaban Abah salah kudu jadi kolot kalau jadi budak. nya kudu buktina heula mana Abah ge. Abah kan emang menurut budak. Kan uing ka dieu, dewek teh ka dieu. Abahna eueuh nya geus lapor Kan Abah teh ini heula. Mana buktina sok? Amun aya saksina puguh ku Abah Aya. budakna dieukeun. Oke jeung RT ka dieu ka ditu geuna. Siapa? Nah, emosi atuh naon mah di dinya mah Urang mah ka dieu teh rek ngebadamikeun secara musyawarah. Tong sok kitu kayak heula tong nyimpen semua Uing mah rek moal. ngarit. Uing mah rek ngarit. Kita gombrak awak tadi tong sok kitu ka budak awak. Abah ge asa nyari hate budak kitu. Da abah we anak abah kitu-kitu wae. Can pogo aya buktina geus aya kitu. Banyak teh ribut ya teh. Uing mah rek ngarit, ngarit teh. Abah we beberes teh. Power dah. Geus warna alat atuh dah. Mau mana Ah, ieu teh abah
Tenang ya, anak abah gitu kok mau benernya saya enak ya. Abang kemunnya, saya urang ka Pak RT. Ayo abang mah teu sih. Nya geus kitu mah kuwi ngerek karit heula. Cing dari dekarit mah. Ribut yang gede teh. Mata laki itu abang kita kena. Itu anak abang. Itu budak teh. Bisa lah, urak mana? Kemenangan. Ikan dibuka. Kiran teuing ah, saha mah. Ada adat budak jalan mana? Pak. Hah? Atuh. Atuh situ ge mah. Oh ya, masuk ke servis ya. Pilihan itu semua bisa sama bro. Ayo, buat. Biar kakaknya coba teh. Harunya bapak temod ka maneh teh. Kira emosi boy. Digedayan wae maneh teh ku barudak teh. Teu ngarti bapak ge sebenarnya mah. Barudak teh sok kitu wae ka maneh teh. Padahal maneh teh budak bapak teh bager. Keun bae lah sawah saruana maneh mah nya. Mod. Mod. Bapak Asya. Uing ngajak ngobrol teh. Ayo ka dia. Kopi papatahan balik budak teh. Hayu panek baturan bapak. Ya Pak, sudah kayak ngeuseuk, kayak Deui ulin mah. Ya Pak. Ye, Pak, ada ini ya ini. Ini lami di saurang teh. nyada abis ke cicing gitu. Keur Ainon. naon atuh? Kecicing teh Biasa we di dapur. Tinggal kari kedohna hungkul biar dikusurupun. Kumang ihir. Nya, atuh bapak makan kopi teh nih. Sapoe teh cukup sakali. Kage dieu abi teh ninyu teh. Tadi atau siang, dari nage siang kene kata. Ih, bapak mah nya, tos atuh abi bade nyieun heula. Nya atuh nya. Heula atuh antosan. Ya dah mau kemana-mana. Kieu pemajikan dah. Punten Pak RT. Mana teh? Iya Pak RT, Gimana kumaha? badai nyungkeun surat pengantar kanggo bawa pindahan. Tadi kan soalnya terus ke desa. Kalau di desa teh nyungun beli we surat pengantar ke Pak RT. Soalnya situ. Oh. Mun kayak diuruskeun paling KTW, KTP. KTP Mun KTP sareng kartu keluargana paling cenah. Fotokopi we eta mah teh mah. Iya. Sareng KTW ke euy ti dieu manginten kasih RW. Oh ke Pak RW. Mun di dieu teh RW, take ti RW pasian surat deuna. Nuhun atuh. Oh, Nuhun atuh Pak RW nya. mana? Badai euy we langsung. Badai fotokopian heula. We Badai euy heula ayeuna. atuh bere ka Ah izin ku Bu RT dipanjarkeun kumaha. Mohon. Minum kopi teh. Ini sana kari atuh. Bu, Bu RT.
atas satu kun. Gas we kayak. Kayak Pak RW. Mana? Sudah ya. Mana ya? Oh, loh. Aduh, kenal didinya. Melontokan. Ayo balik. Kan yang beres. Ayo. Stop. Ayo lah balik. Abah ya seriusan ka ulangnya aduh. Ayo. Ayo bro. Boleh dua ya tuh. Ayo bro. Ayo balik. Ayo. Nih, tak naon atuh. Ayo naon ayo bro. Ayo piobrolin dengan ulangnya aduh. Abah yang nanya ya. Allah yang adul. Yang naon bah? Ayo, jawab benar. Bener. Di kamari si kemo dikumahakeun ku adu yang ulah. Kumahakeun tuh. Tuang ting. Tadi bapak nang ngadat ka abah. Oh, eta meureun anu pasula-susulapan tadi porsotkeun. Da saeutik Lain ku masalah saeutik na tuh budakna kamari ceurik. Abah didatangan asa era abah. Gerewegan. Lain ku masalah gerewegan kitu. Abah teh kamari menangkeun ulah jeung adul dari sangkana bener. Teu bener eta. Tapi nah dengan ti adul jeung ulah bener. Kumaha tuh kalakuan teh kitu-kitu teh jang? Sudah heureui, Bah. Lain ku masalah kitu ulah. Dul. Daekeun dul. Adul teh tiba heula ti apa abah tuh anak ku abah teh. Da kolot adul, geus teu aya dititipkeun ka abah. Nah jadi kieu ka abah balasanana. Ngadon ngayeuyeun batur dengan ngaharian anak batur. Jadi we abah katepahanana ya. Kumaha ya? Kenal. Dengikeun mun kolot ieu teh. Ini Anger aja mah di papatahan ku kolot teh. Tuh, ngali banget abah. ih, abang nih sareng. Dengikeun heula abah tingali. Nah, buat ngaharian anak mana si Ihin. Teka aja tuh dah kemarin mah susulapan si Ulo. Susulapan. Naon di? Euy budak teh. Geus abah hampura urang jeung si Ulo. Hampura we hantam gitu. Abah teh era nyaho. Kumang Ihin jeung Cetitin. Kerek mentah hampura. Bener, menta hampura. Oh jeung Ulo. Ayo urang menta hampura ke KRT jeung Kamang Ihin. Cicing Era abah mah. Lain masalah cicing-cicing. Sangkana abah teu bisa ngawarah budak. Ah, geuning. Tuh. Alah aya eta balarea Mang Ihin, ade sekedap jang. beneran ya. Mumun. Abah teh Wah. bisa. Terus naros bieu. Hampura abahnya. Da terang gitu masalahna. Bieu teh Wah. abah dicarekan duanana. Heeh. Kita orang minta hampura kasih jam emot. Simpen emot. Cing badami lah di gadang. Stop. Aduh, ulah. Rumah saboga salama keur minta hampura tah ka jang emot. Mang Ihin, abah teh era Kak, tadi sampai kan ada gelut ya Mang Ihin. Bro, minta hampura. Bro, aduh. Oh iya mah hampura we Mang Izin. Nya, Dina abi model laku lampahna beli teu Ya. merenah gitu. Uloh jeung abi bilih naon abdi ngaganggu dina pamaksadan sanes tadina sanes naon istilahnya sanes abi badai guyon gitu eta tadi mah guyon. Siapa? Anak abah jeung Purana ieu nya. Kurang yang ada ulah ngalakukeun gitu deui. Era abah mah. anak king nya angguran mah urang teh. Cing reueus. Hirup hurip teh ngajagi anu jadi diri sorangan teh. Tuh, dengikeun. Kade gitu nya. Di HP teh ucap lampah teh ulah nepi ka nyeri hatekeun batur. Tuh, dengikeun. Abah Kurang. bakal ngebejaan. Ku Gusti Denge kolot ngomong gitu teh. dipiboga hal-hal anu aya dina diri urang teh. Kade itu teh kudu dijaga. Panon ku awasna. Cepil aduh ya ku dengena. Kade itu teh. Pandangan ku cagapna. Sampean ku lengkahna nu utamina maletah. Kade tah ku ucapna. Eta nu sok jadi nganyari hatekeun kana diri batur teh. Kudu dijaga, kudu diriksa.
ngarah urang hirup teh loba dulur akur jeung batur salembur Hampura we be abi nyoledat Yes. ieu keun bae da kata-kata kitu teh jami mah merendah pangaranan hidup di alam dunia teh merendah urang teh masih keneh di papadonan dosa tah saja bah eta hampura mang ihin ge lain rek mamatahan kanu jadi anak abahnya abah Mohon tenan naon. Iya bang, Terus sakur abah pepeling masanya, gitu. Mohon. Dasakan kawajibanna jalma mah kudu silih pepeling. Mohon gitu. pangihin. Hampura ge abahnya tadi asa rada emosi. Tenan Abah asa naon. teu enak da ieu anak abah kieu oge meskipun Ya. kieu oge nya. Geus Hampura pisan mangihin. geus tenan naon aya kitu mah reng saya dugi ka dieu kan kan. meren bisa kaeraan meren Gitu kolot abdi teh Geus ulah. kolot abdi teh meren geus nitipkeun kana jadi abah Tah teh, eta kudu sangkan emut kadinya. jadi abdi bener Kudu emut kadinya adul teh nya aya teh adul teh. Di kalau tadi Pak Abah jadi sinuloh kuduaan. Sing ngabakti kudu jadi kolot teh sabisa-bisa mah urang ngabakti kudu jadi kolot. Keun asa Abah ge ngosok saban geureuh aya teu salah mah gitu. Teu ini begaan teh. Heureuy ya ge mah Bae heureuy Udah tau sampai ke kelewatan gitu.